Di mana gaduh rerencangan saya urang kacanak saya. Di mana urang gaduh rerencangan awon, urang bakal canak awon. Mungkin wae dina pangaosan model kieu urang teh ka tepatos ngatos ngaraos teh. Tapi da urang teh ngempal kieu teh jeung jalmi soleh, urang kacanak soleh. Nu tadi tara berjamaah hoyong berjamu, tara maca Quran hoyong maca Quran, nu tadi tara sholawatan hoyong maca sholawat. Da kulantaran galib. Mata galib teh lamun teh mangalingkungankeun lingkungan anu sae teh bakal mangaruhan tempat anu sae. Ulah hoyong ayeuna mun teh ibadah teh nyalira-nyalira kada berjamaah. Berjamaah sabar saon nu sanes tiasa ngiringan. Nu tara ibadah ge kangat kacanak capretan barokahna. Jadi ngalingkungankeun tempat-tempat anu sae. Tembongkeun ku urang teh tempat-tempat anu sae. Lingkungan anu sae. Tempat bakal kacanak sae lamun lingkunganna sae nu akhirna jalmi teu kedah kudawa. Lingkunganna sae. Maka bakal janten jalmi-jalmi anu saraya. Ayat nuba sadiqon basiron kadah milari cenah rerencangan anu sae urang upami hayong terang awonna hiji jalmi la tandur ilal mari wandur qari latas anil mari pasal qarinau painal qarin bil maqarani yaqtadi anjeun ulah ningali jalmi ulang kahiji jalmi tapi tingali teh babaturanana ulah ningali awon goreng teh ka eta jalmi tapi tinggal baturan mun babaturan sae maka eta jalmina sae lamun baturan teh awon mata jalmi awon lamun urang teh hayang apal jalmi teh soleh tapi teh soleh tiasa wae pan jalmi mah ngaku ieu teh abdi teh jalmi soleh bahkan abdi ge soleh sami ya. Tapi orang teh apal, nah eta jalmi teh jalmi sehat nepi awon, tingali karakterna. Babaturanna jeung saha? Mun babaturan jeung jalmi soleh, jalmi soleh. Lamun babaturan jeung jalmi awon, jalmi anu awon. Baik, dan jalmi anu tiasa ngarobih kana kaawonan teh di mana gaduhan rencangan anu sae. Nah rencangan teh biasa ngaruhan kana kasaya.